tapi ka leuwih berakan peuneuy oge leuwih kiara tapi ke Batu Parut tapi ka ayeuna leuwih ngarapdak sampai ke titik terakhir nyata disebut Curug Puncak Manik. Anu disebut Curug Puncak Manik teh tadina awal Curug Manik artina seueur pisan mitosna atawa riwayatna nyaeta disebut Cupu Manik Astagina malah mah baheula mah kuat dijieun pertapaan ku hiji jelema antara awewe jeung lalaki disebut Ki Manik gitu. Tah teh beda ngaranna. Ai leuwihna disebut leuwih ngoplak. Aya dua malah leuwihna teh leuwih ngoplak jeung leuwih kaca gitu. Ai curugna Curug Puncak Manik pan beda ngaran curug jeung leuwihna gitu. Malah aya nama diiming-iming dihiasi ku kemang. Nyata disebut kemang nage kemang manik gitu. Ayeuna keur hejo lemoh bubuhan ayeuna mah usum hujan malah usum hrodog teu daekeun laas ieu kemang teh kusabab naon teh geus kitu riwayatna ieu mah geus jadi cacanran meureun ti korot baheula urang. Ieu nu disebut Puncak Manik teh. Tah ku kituna ieu riwayat urang konservasi teh dugi ka Curug Puncak Manik nyata pada akhirna tanyahuan ke urang sararea supaya jadi bahan cerita jeung bahan ke urang sararea. Jadi anu disebut geologi teh batu-batuanna geus memadai anu umurna ribuan tahun teh menurut pengetahuan profesor anu geus ditentukeun nyaeta Ibu Mega terutama oge profesor hiji deui oge nu Pak Oman tah kitu Pak ieu teh muga janten uninga oge selanjutnya beureun mungkin bade disambung abdi konservasi ka Curug Tengah oge ka Curug Awang. Mung sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.